Anjir, Pak. Ya wewe, gelis deui jeung urang saya mah. Ya urang kene urang. Ari urang jeung teh. Ih. Neng. Neng, tunjuk naon, Neng? Biasa ngeri carik, Neng. Kenalan dong, Neng. Urang heula sateh apa itu? Urang heula mana? Kapan urang nu ngora? Urang, sateh urang heula. Mama mah geus kolot. Nah, sekolot. Nyokotan maneh tuh? Teh. Ya, curang gara-gara maneh. Jadi kabur sateh. Mama tuh dah, mama mah geus leuwih kolot ti Aceng. Tadi teh jika norek bobohon ke urang sateh maneh gara-gara jadi runtag sia. Ah, Paling ge ka Aceng, Mak. ka mama sateh naha. Maneh gara-gara na. Ya. Hit, sing ah. Wah, disusul ku Aceng. Brad. Teh apalan mana apa ya urang akhir menang kampung deui. Pasti anu bogoheun deui. Saha anu bogoheun? Nah apa? Ya, cek aing ya, aing masalah mana aja. Di mana panggihna? Di mana atuh teh urang Di aya apa? jalan, saya di jalan tadi orang perwis di jalan. Nah, awewe itu teh. Nah, aku mau diobrolkan laki mah Brad. Awewe gelisna Brad. Iya mah eleh kabeh ku ieu mah. Jelema tapi Jelema saya teh nah mau diobrolkan atuh. Ari sasatoan mah saya teh mau diobrolkan ku aing ge. ya terus bogoheun. Surah seri ka urang aji. Aduh geus Brad aing mah. Surah seri. Aduh. Ya, melong ka didinya terus mere senyuman gitu. Eta pisan bener. Bener. Anjir. Yes. Lah ieu mah euy, geus moal engke gede kurang mah moal Brad. Moal. Ditanya ku didinya. Hah? Ditanya. Ditanya kurang kieu. Neng bari ka mana? Teu ngajawab. Kasusirian anjir langsung ngarespon ka aing. Ngares. Guys, si Mang Brad keur di hutan. Karek turun ti walungan di itu. Ya, karek naik kita. Geus teu puguh capek euy. Tah, keur naik ieu mangi. Teuing kembang naon dia? Teuing bunga bangkai atau teuing naon? Pokoknya anu apal tulis di kolom komentarnya. Sana bunga bangkai mah warnana hideung merah marun merenya. Tuh eueuh daunan guys. Tah, nggak ada daun langsung bunga guys. Tapi tentunya oh iya bunga bangkai atau bunga naon lah. Tulis di kolom komentar guys yang tahu ya guys ya. Oke guys, ditunggu. Anu apal, semoga jadi ilmu buat kita semuanya. Let's go. Kos kamari maneh kasus naon diriungkeun di RW. Oh, eta Brad. Pan urang tanya peuting kamari. Minjem hayam anu bapana babaturan. Kan peuting-peuting dengan Brad. Geus salah lare. Jadi kosim teu bebeja, bisi kaganggu. Maneh nginjem hayam sabaraha maneh? Teu pira Brad, 12. Anjing. Parah si Kosim, ya ampun. Terus ka manakeun ayeuna hayamna? Kayak ngaliwat jeung babaturan. Stres anjing si Kosim, ya ampun teuing. Ya. Nu kitu mah konsepna lain nginjem. Madog. Sia teh. Parah si Kosim, ya ampun teuing. Hah bisa wae ya anjir ya siluman lasun ya. Brad, anter ke tempat fotokopian yuk Brad. Rek naon ke tempat fotokopi? Eta Brad, rek ngalaminating Brad. Ngalaminating naon di mana? Kapan ayeuna teh usum hujan Brad. Aceng rek dilaminating Brad. Anjing. Kira-kira yuk saroceng. Please ceng ya laminating mah anjir ajang kakak. Ya. Baksa surat-surat nu karari tuh ceng.
jelema di laminating mah tuh gepeng sih teh. Ai si saroceng anjir meh naon mana di laminating segala. Kapan aminya nyabaan teh susah sumujan kieu mah Brad. Jadi aceng teh moal berasuh Brad. Moal ribet kudu mawa jas. Kudu mawa payung Brad. Anjing. Hah, bisa wae iya ya anjir adina si cepot ya. Anjir. Ya omongan saroceng anjir. Lain orang mah euy mo. Sok salut anjir ka kolot zaman baheula nih. Dararaik ngulik ilmu teh. Tapi yang aya nu bisa ngaleungit ning kolot baheula mah. Tuturak di kadek mah gini mah. Luar biasa bener kolot baheula mah euy. Nya euy. Kolot ayeuna mah galoreng nya. Galoreng wae teh. Geura aing ngadahar sukro mah teu teurak. Giliran ka kadek teurak teu. Anjing. Nya atuh beda kontek mo. Udah kumaha teh? Nya beda atuh pan eta mah anjir teu teurak teh anjir ngadahar sukro kulantaran geus eueuh huntuan meureun. Si teh. Ka kadek mah pan ku bedog. Aya lieuran wae anjir ngobrol jeung si Saremo mah. Parah anjir si ieu. Ampun teuing. Lain bi ai Mang Odon teh digawean teh gajihna teh mingguan mau bulanan. Aya mingguan, aya bulanan. Oh. Sabaraha seminggu? Sambil 7 poe. Gajihna maksudnya. Teh sebulanna sabaraha tuh sebulanna? Ya 30 poe sebulan mah. Anjing. Musingkeun anjir ieu bi aing. Gajihna maksudna teh nya beranya? Gajihna bi. Gajihna sabaraha? Jak tatarucingan ieu aing bi aing. Heuh sok lah. Ayeuna kan eta cenah saminggu teh 7 poe. Nya. Lamun sabulan teh 4 minggu, bener teu? Tah. 7 kali 4 28. Tapi naha sabulan kala 30. 30 poe ka mana teh nu dua deui? Buka teu apal. Anu apal tuh guys. Aing itu apal nyata. Mau tanyakeun ke tukang kalender yuk. Brad, di mal wa botol urut teh ih. Loba. Yang naon deh? Kana kieu mana ya nama? Ish, lain. Rek ngarongsok si ieu anjir. Bae tuh naon anjir dah halal. Usaha mah kana naon aja guys ya. Rongsok itu naon. Bu, urang teh keur aya kahayang euy. Hayang naon anjir ngumpulkeun botol urut teh maneh. Apaan sekolot kayak gini nya. Lamun urang boga kahayang teh kudu ladang kesang sorangan. Ya terus? Tah matak urang ti semet isuk mah. Urang ek olahraga. Rek ngumpulkeun kesang kana botol. Anjing si ieu. Ya terus kesangna rek dikumahakeun anjir. Rek disibangetkeun naon kumaha? Diinumkeun. Parah anjir. Ya, maksudna ladang kesang sorangan teh anjir maksudna hasil jerih payah gawe maneh. Lain kesangna anjir da kesang da lakukan naon setelah dibelikeun mah. Parah anjir si ieu.